Pinirahing Kang Samya ngalaga satengahing marga Kang ngalaga satengahing marga tenular dia bala tam-tam hangkut buta parantos sempak merbayak sadi payunan patih kana kaseti pun nirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamilik anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur si goblok naonanya ya teteh batur-batur rampak sekar poka grup der manerikeun maneh kaciri sia mah hayang kapuji kudunungan teh kaciri sia mah hayang ka alam kudunungan teh matak naon lamun guyub jeung batur bareng guyub atuh di aduh teuing sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing nama kajeng pipiluhun karena urusan aing kumaha aing weh lain kumaha aing pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu hararayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing ada beunghar naon aji maknya nu beunghar buukan ya bubul nah si teh mah kana buuk dawa buukan teh kahayang aing maning awa buukan anjing jebatan huntu maneh jiga pager untuk aing jiga pager cenah heueuh si juri geus cicing lan cicing nada teu lompatan tadi ge cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun teh tadi jempe ketung da abdi mah jelema na nurut tah cek dunungan jempe jep sungut abdi mah tarang ngomong deui abdi mah parah gane lamun si itu ditita jempe teh aya we ngocomang sagara diomongkeun abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan tita jempe jep sungut teh kawas dikaput tarang ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe teh aya we ngocomang sagara diomongkeun abdi mah sian ganeng udah tadek jempe sasungut teh nya ai ini serba salah aing ongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae da sia ganeng wae ganeng kene Gusti tarik abdi malah launan tapi karena malang gitu sia kadunungan teh jurig teh sia carekan tuh mah nya bawahanana jurig dununganana genderuwo kasaha saja nyebut genderuwo teh ha saha cing kasaha nyebut genderuwo teh kasaha saja nyebut genderuwo teh nya kadunungan aduh alah dikepet sia ku aing nya ditakis ai coba eta sia teh wani ka aing sanes wani da dikepret teh nyeri nya ditakis balik-balikeun sia ngomong teh da tadi balikeun mah tutung aing lamun deket didangor ku aing sia hah lamun deket didangor sia ku aing untung jauh nah meni mumul eleh sia ngomong teh bisa we nembal yang tibatan eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah
palingan anjing kontrak wae atuh. Aya naon ieu teh Gusti? Teu aya naon-naon. Oleh ka sia. Saku sabar ku si eta tah. Kieu. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu. Nganya ya perlu karena naon perlu mah dikumpulkeun. Dah. Nu gelo lain nganu ngariung ngungkul naon. Gandeng sia teh. Nyi meni atul. Nya. Aya perlu naon Gusti? Wayahna ti ayeuna geura talungtik pangarti ti kiwari kotek-tak pangabisa ti ayeuna. Bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa anu can katalah pangarti anu can katalungtik. Ti ayeuna geura pikiran. Naha wayahna ayeuna pasukan khusus urang init ka nagara Amarta. Bade naon? Hancurkeun nagara Amarta. Urang serang. Naha Gusti. Soalna Raja Amarta anu ngaran Yudhistira geus ngahina ka nagara urang, ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara ieu nagara Jambudwipa. Dah, laras. Oh jadi si Yudhistira teh ngahina ka nagara urang. Bener. Iya. Hancurkeun ku aing Amarta. Wayahna euy, siapkeun pasukan. Wayahna siapkeun pasukan. Paling ge tutut si waji ka ingin nyaho. Patuk pasukan tutut ku sia kerahkeun goblok. Sakalian dibasmi ku aing tututna. Geuleuh aing mah. Tutut deui. Ungah ngomong tutut teh pusing ka aingna ge. Bari teu nyambung. Aya ngabasmi aing kana tutut. Di detik ayeuna aing benci terhadap tutut. Aya tutut ku aing dipek-pek aing nya. Geuleuh ka sia teh labok ku sia tutut jeung cangkangna. Beda-beda. Kalian jeung sawahna ku sia gelebok. Kesal teh. Jeung nu gableug sawahna sakalian kesal aing. Dibasmi ku aing tutut-tutut teh mah. Geuleuh aing. Wayahna dina danget ayeuna urang init ka nagara tutut. Ku jisim abdi tutut maka dibasmi. Sabab eta tutut yang musingkeun ngasilah. Sia tutut wae naon atuh? Geuleuh aing mah juda. Dita tadi tiba heula di ayeuna dengan tutut jeung tutut. Wayahna Raja Amarta anu ngaran nyata Prabu Tutut. Aduh, Prabu Tutut. Nah jadi Prabu Tutut itu kumaha teh? Sia tutut wae atuh. Gandeng. Geuleuh Gusti atuh da. Mainnya aya tentara budak. Abina-bina teh kana tutut teh hayo. Hayo. Urang init urang hancurkeun eta tutut. Tuh jadi aing kebawakeun. Bawakeun atuh eta. Wayahna ini sarea mulai tinggal sae mangga Gusti nanging sateu acan jisim abdi perang abdi bade galungan heula jeung tutut. Basia we nya. Ulah aya nu tinggal pasukan khusus urang hancurkeun ngalawan si Bima si Gatot si Arjuna kabeh. Sae mangga ini sarea mangga Gusti Prabu mangga Gusti Pati ayo. Beledag kena mata. Mun aing manjing Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak balagug teh. hei Jeung ngelawas naon sia? eta teh dunungan belegug. Nyaho aing oge. Nah atuh kadunungan teh meuli campelak. Nah, ari dulungan salah rek diantep. Nah, ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah, ieu hukum teh gunana keur leutik unggul. Nah, hukum teh gunana keur sangsara unggul. Ai bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, ai bangsat duit negara diantep anjing ku sia. Wah, beres. Ulah diantep nu kitu mah tuman. Montong dikaprokan aing malen capati. Belegug. Batur teh ngadukung. Hah? Batur teh ngadukung. Tararayang teuing. Batur mangahaja ayeuna neangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Maneh teh hayang jadi kepala daerah? Tararayang teuing. Belegug sia mah. Bodoh. Hah? Belegug maneh mah. Sia nu belegug bodo. Naon? Ya kaguk ya aing ngahalangan we congcodang ya ka aing teh. Haling. Cicing sia, bapak keur usaha cicing. Cicing corang teh anakna euy. Nah make belegug. Ya dengekeun ku maneh bodo. Dah.
lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah Heuh. pek mikir ku sia Naon? rek saha nu milihna ka aing tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Pasir Muncang pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge nu milih nu gelo ka aing mah kitu ge nu gelo menang ngamandian heula asaan saeutik Tapi hayu ini. Ayo. Weh. Hayo. Weh. Hayo. Weh. Hayo. Aduh. Ih. Allahu Akbar. Naon kakara naon si Aji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut. Astagfirullahaladzim. Aje. Sugan teh ngarti. Aje. Beuki sebal aing ngana tutut. Aje. Lain kana tutut aje. Urang teh na terek init ka negara Amarta. Sabab negara Amarta teh geus ngahina ka negara urang. Eta negara Amarta terek dihancurkeun ku urang. Wai. Ngarti? Oh, eta ngarti meureun ayeuna mah. Ngarti. Mun kita tadi atuh panta tadi kayak gitu. Tadi kayak gitu. Atuna hal lain tanyakeun ka uing. Tanyakeun naon Aji? Ai masalah eta mah kumaha keyakinan. Keyakinan naon? Ari nu maot merek ditahlilan teh. Atuh henteu oge teu naon. Nu penting ubar liper ku tutut. Tutut teh aja. Kabila daeng. Dah. Ya. Hayang panggil jeung dikiana jeung tutut aing. Dipaek-paek anjing jeung teh sieu aing. Kabila teh. Ngalet ngengkei ngapanalet kemat-kemat nyatang pinang aletan ti nagara Jamo Dwi pangajugjug Amarta. Sacekele sikep tamsir gada binitan rasa panah limpung. Bari diacung-acung pakarang-pakarang saja jalan. Nawiskeun tega lara tega pati oge nimulkeun kasumangetanana ieu para prajurit denawa pikeun ngancurkeun nagara Amarta. Halo mampah ngalet ngengkei ngapanalet kemat-kemat nyatang pinang. Dulur. Hinge. Urang ngancurkeun Amarta, urang perang ayeuna hinge. Ulah sungkan bibilasan euy. Beres ulah. Pikeun ngalawan si Yudhistira jeung sabalad-baladna. Hinge.
Ari kurunyung teh jal gagaro we baku imawauti. Alah araratel cepoden. Jeung muruluk sagala tuh. Teu mandi cepoden tadi teh sedikit tiris. Be. Dina rambut meureun. Sieun ka pancong teh. Ya. Dararamang sadayana. Aya pangesto kulan. Aya pangesto kulan. Nuhun ari damang mah. Dupi salira kumaha damang kulan. Cekap. Beres. Bade angkat ka mana? Ka nagara Amarta. Doh. Dupi maksadna kulan. Rek nyerang nagara Amarta geus ngahina ka nagara urang deuleu. Doh. Campelak eta mah. Campelak. Kalunturkeun wibawa jeung Komara. Dah. Wajib Musik-musik gula maning ngahudangkeun macan turu. laras atuh. Marukana di nagara aing teh sararakti meureun jelemana. Wajib ditindak eta. Heeh. Di Blok Pasir Muncang teh ieu teh nya. Laras. RT 2 RW 4 Desa Baleraja. 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 Kacamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Laras. Popokana pangersana Bapak Haji Ramin miwah Ibu Hajah Cici Laras. eyangna oge Bapak Anton Wijaya SPD miwah Ibu Siti Juana Nya. ibuna sareng ramana anu disepitan Laras. nyaeta dina raraga nyepitan putu putrana Cep Ijdihar Afa Atenapi Aa Jalu Laras. parantos disepitanana parantos Bret Kasep nya mudah-mudahan ieu teh sia Jalu teh cing damang salamina Amin. dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana dicaketkeun tina rezekina Amin. nu jauh cunuk nu angang datang nu caket langkung kapuret Amin. atuh dulur-dulur uing aya di dieu Sohor. Bapak Seo Soeng Aya. sugan teh Soeng nan Seong Bapak Soeng lain soang kade Soeng Bapak Sana Aya. oke Bapak sini ke sana sini Bapak Kati Aya. Bapak Nasir Aya. Bapak Lali Aya. Bapak Uma Jengot Aya. Bapak Jamak Sari Aya. Bapak Jumadi Aya. Bapak Nanang Aya. Bapak Nawan Sumping. Bapak Mantri Cala Aya. Bapak Bonin Aya. Bapak Ahim ku Baleraja Raja Bapak Ujang Alex Aya. Surah Baleraja Bapak Imin Heryana juru tulis Aya. Ulus. Bapak Haji Arman Laras. Bapak Wakil Anan Aya. Ibu Ana Aya. Macici Aya. Makusnia Aya. sareng Bapak Aksan alhamdulillah Kararumpul. Balaraja Bapak Aceh Kapolsek ge aya, Pak. Bapak Aceh Kapolsek aya Laras patrol. nuhun Kapolsek patrol Laras. alhamdulillah umur-umuran aing ngawayang lalakon dipotong heula geus meureun kamari bapak aing dikitu dalun-alun haur geulis meureun geus lalakon eta teh teh nyaho da teu milu ka dieuna ge Ya, da bisa. da beda rombongan nya jeung bapak Beda grup. Doana we ka urang dia pun Bapak Abah Asyep teh cing sehat salalaminanya. Amin. Doana ti urang dieu. Amin. Urang ngadoa ti awit anu kaguan maksad. Pangarsana Bapak Ramin sakula wargi cing kagentosan anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana. Amin. Ti awit anu kaguan maksad anu disepitan, anu nongton, anu ditongton, anu icalan kum ti diwiji-wiji. Sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Naon ieu? Kaul heula ka urang dieu. Kedah kaul makulan.
Ah, Mumpung ka dieu kenah kau. Singkil Kaul awas heula. kieu. warga seni pada Aduh, eta mah ana. aduh jeung seniwati mangurang tatang-tatang sia tahan pangarulian warasa aduh. Eta kaul tradisi. Aya deui kaul anu non tradisi. Aduh naon kaul naon. Ada kudu dicumponan kaul teh. Laras satu. Beres. Sabab naon uing teh lamun kamari bulan puasa pinuh teh da beunah bulan puasa malin. Nya, Di mana anu ngaranna ngapoayang keur puasa. teu aya. Da eueuh. Usuh we da baik teh kana ibadah. Piapina gitu. Sok sahur subuh. Sok sahur subuh geuningan ai subuh geuningan TV aya geuningan joget sesar. Nya. Tah aing hayang kaul joget sesar. Perengkelan. Bisa gitu. Hah? Bisa. Bapak Ramin maresepkeun kana joget sesar. Apa mana joget sesar? Kumaha? Gak, nuke keep smile. Ada. Beres pisan paingan atuh. Beki ganteng aingnya. Nya. Joget sesar malah. Alah, Bapak hajat cenah pala di joget sesar. Hoyong. Dar atuh. Keep smile. Asik. Lieur kan eta. Itu Bapak Anton hoyongeun saurna. Hah? Bapak Anton hoyongeun deui. Bapak Anton palayeun. Palayeun. Aduh. Baya Sok kieu. Jumponan. Aduh, ngaji kau kegel eta Keep smile. Aduh, tinggal tuh. Mata kula keleuwih teh kitu da euy. Nah, Anjing. itu Bapak Kuwu cenah mau di ladangan. Ah, Bapak Kuwu mau di ladangan. usia we capek anjing. Aya tamu ada di kaul ieu. Jika nama Baji Dori ieu teh deh. Di Karawang, di Karawang. Apa ieu Haji? utamina urang hirup ucap tanpa pahaji sareng teka wa matora
Anjir. Anak aing kalungkeun. Poho disakuan ku aing. Hei, balikeun anak aing goblok. Sariki kudu jaharti sareka make pikiran sameme prakati hati nu goreng wajib sikan munurang eri wiwitan tangku mau kamarina taku sok make aturan sagala rajang jajahan. Ngaya ka anu nyareng sadaya ngaturkeun lagu jangakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu bapaturah bos Gerindra ka kaum dangu Kumaha panana Sindang laya para petang Cisaranten murabuhun lah Bilih seueur kalepatan hapunten anu kasuhun dedeng hapunten anu kasuhun moak supadi jumaah melakna di sisihan neda suka neda maaf pilih abdi sok langkung sahur Bapak hajat Ibu hajat sok langkung sahur ieu jagakeun panana ngalacai dina ranca si banyu dina dimagalan sim abdi saparakan canyangakeun kawilujengan nyangakeun mah kawilujengan mudun pula seni lain gawe nikah geranya baturah tapi pikeun nyangling budi Soloyong. budi luhur utama silih asih jeung sasama geranya Pak Haji Ramin silih asih jeung sasama tempuas kana lalambutan Ibu Hajah Cici ngagores lelemas hate sajabi nu kapihatun maksa giring ngarojong geranya Bapak Aksan ngajungjung darajat sepi Aya Bapak Bobo. Samali mudah-mudahan Bapak Nana jantan bahang para pengaweru
sok sumuat beki lila beki melit geranya panawan beki lila beki melit gedong dhuwur kali samung pakulingan ya sepi papatetan samya murag samya murag paling bing lan jeruk manis Banglus lampahipun nyaletan ti nagara Jamul Dwipa anu ngalet ngengkei nyaban alet nyemat-nyemat nyatang pinang eyah-eyahan saja jalan pating jorowok pakarang diacung-acung nawiskeun tega lara tega pati demi ngabela nagara jeung bangsana serius di mana di negara Amarta di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong panganyrekanana hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa ka patri ku pangarti nyatana ki sabda palon Semar Badranaya Sapala Putra anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih kulawarga Semar nuju sedih prihatin kumargi anu tadina kulawarga Semar teh dipikah hormat ku balarea jadi kulawarga tuladan jadi kulawarga picontoeun sakinah mawadah warohmah nanging ayeuna kulawarga Semar teh dipika geuleuh dipika ngewa ku para tatanggana teu sakedik tatangga anu ngadak-ngadak pinah teu kampung Tumaritis kumargi alim saampar sareng ieu kulawarga Semar Badranaya laras kula umargi ieu kajadian teh gara-gara putrana anu nomor 2 Kakasih Dawala anu tadi nama ieu Dawala teh tuning jalmi anu dewasa sopan santun ramah tamah tawadhu nanging kiwari ieu Dawala jadi jalma anu teu kaopan teu payaan gampang kasinggung malahan sering ngamuk di ieu kampung Tumaritis ieu Dawala atuh Semar Badranaya rengating penggalih sedih prihatin ku ayana ieu Dawala ngadak-ngadak jadi jalma ungah adat lang-lang ling-ling kawas jalma anu teu eling yang kulan wa asya dipopokan kokotor aing ku si Dawala deuleu ucu
naon teh akangna wa Sidawala kawas langlang lingling zaman nu teu eling ayana duh desa etik tatangga anu kalalabur teh ieu maritis mung deukeut jeung ua ayeuna ucu laras wa gara-gara sidawala amuk-amukan di tumaritis ayana duh jauh tina dugaan jauh tina sangkaan ua deuleu jadi kieu kulawarga ua eucu laras wa paburantak ayana duh tepi ka kieu-kieuna aing hirup deuleu laras wa naha sidawala jadi ungah adat kayaanana ucu ungah adat wa ayana ayana Karimangku ngalang layu di berang rasa lawan ipati sama kali gawengan milik sorangan milik sorangan ucu kulan wa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun dah laras sok minang ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh naon teh wa angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan dah laras saperti anu karanapan ku ua ucu nah kumaha wa teh kulan lain agul ku payung butut ua da ieu mah ceuk batur tadi nama kulawarga ua teh estuning dipika hormat laras jadi kulawarga tuladan cenah dicontoh ku kulawarga anu liana laras kuruntut rautna kulawarga ua lamun cai jadi saleuwi lamun darat mah jadi salebak danya atuh wa kawengku ku kulawarga anu sakinah mawadah katut warohmah laras kulan tapi kiwari ucu kumaha ayeuna wa eta tengan saukur dina lamunan wungkul ayeuna dah loba tatangga anu ngajarauhan ua loba tatangga anu cecep ka ua loba tatangga anu geuleuh ka ua ucu dah gara-gara kalakuan sidawala anu teu munasabah nah kumaha si akangna eta teh ungah adat kalakuanana sidawala ayeuna beda jeung tisasari ucu teu kaop kasinggung ngamuk teu kaop ka badug hatena amuk-amukan ngacak-ngacak kebon laras kebon sampe loba nu diawut-awut kebon bonteng loba nu diacak-acak jati kebon jati loba nu didagajian laras wa sidawala kawas jama nu gelau ucu dah tapi meureun parandene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng tong digotong laras uak morek nyalahkeun teuing sidawala da sidawala teh anak uak boa meureun uak dina ngatik ngadidikna uak can nepi kana anu diharapkeun ku uak dah laras painten eta wa sabab naon katerangan netelakeun ungdur kaifa kadzabu ala angpusihim dah artos geura saksi kabohongan mararaneh ulah rek nyaksi kabohongan batur dah cuk kulan wa
di blok Pasir Muncang teh ya ieu teh Ucu. Laras gua. RT 2 RW 4 Desa Baleraja Kacamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Duh, laras. Kopokana pangaresana Bapak Haji Ramin miwah Ibu Hajah Cici. Dina raraga nyepitan putuna cep Ijdihar Afha atanapi Aajalu. Laras. Putrana pangaresana Bapak Anton Wijaya SPD miwah Ibu Siti Juwana. Laras. Rengse di sepitanana. Rengse salamat gua. Urang ngadua atuh murang kalih ieu nu di sepitan. Saparantos dari sepitan teh cingbret kaset. Amin. Dijauhkeun tina sagala rupa marabahayana. Amin. Dicaketkeun tina rezekina. Atuh nincakana dewasa ieu murang kalih teh cing janten jalmi anu guna kanggo nagara, guna kanggo bangsa oge hirupna beragama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Atuh kawuh ku para sepuh-sepuh di dieu Ucu. Di antawisna saha? Bapak Soeng, Aya. Bapak Sana, Bapak Kati, Bapak Nasir, Bapak Laras, Lili, Laras. Bapak Uma Jengot, Sumping. Bapak Jamak Syari, Laras. Bapak Jumadi, Bapak Nanang, Bapak Nawah, Aya. Bapak Mantri Cala, Aya. Bapak Bonin, Laras. Bapak Ahim Kubu Baleraja, Laras. Bapak Ujang Alex Lurah Baleraja, Laras. Bapak Imin Heriana Juru Tulis, Pak Ulis. atau Bapak Haji Arman, Aya. Bapak Wakil Anan, Aya. Ibu Anah, Aya. Ma Cici, Aya eta. Ma Kusniah, Aya. Bapak Aksan, Sumping. Kang Sate, Kapolsek teh, Bapak Aceh Kapolsek Patrol. Bapak Aceh Kapolsek Patrol, Aya. nuhun Ucu, Cu, Kulan wa. ieu teh disiarkeun wa teh geuning di radio Ucu, Dah. Laras. Radio Prima FM. Laras. Nya wilujeng tepang we dina udara sareng ua nya di rombongan Putra Giri Harja Tilu anu ngaliputna teh nyaeta kru Prima FM. Laras. Kulan. Daerah Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang, Sumedang, sareng Karawang. Laras. Oh. Wilujeng anu di. Wilujeng we kanu ngadangukeun nya teh wasa para kanca Nah. oge ka urang dieu taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum hapunten tina samudaya kalapatan ageng sumawonten alit. Nya. Laras. Nya Ucu Laras. bilih langkung saur teh jebur saur teh soledat letahna langkung saur bahe carekna Laras. hapunten wa dina ngagarap ieu pawayangan laleng kahulu oge ua mah teu acan Dah. tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus pan tadi ge hirup teu bodo-bodo acan nya Ucu. Laras. Wa. Heeh. Urang ngadua we teh awit anu kagungan maksad pangersana Bapak Haji Ramin cing kagentosan anu merlipat gana karugelan tina hajatanana. Amin. Atau ti awit anu kagungan maksad anu disepitan anu nongton anu ditongton anu icalan kum ti diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Cu Kulan. dalam lakon panjang kene ieu teh urang tingkatkeun we kana lakon deui. Laras. Wa. Jauh tina panyangka sidawala jadi gitu dulu Ucu. Laras. Janten robah gitu kulan. Kebon sampe Bapak Soeng mah diacak-acak ku sidawala. Laras. Kebon Jati Bapak Sana diragajian. Nah, si Akang eta. Eta pondasi jalan diawut-awut. Anu kaleuweung jalan nepi ka ruksak teh ku sidawala teh Ucu. Be, Paingan gaya nyelong mobil tadi. Nepi ka kitu-kituna mah Kakang Semar. ka dieu mah urang badami. Naon sidawala kahayangna jadi kitu teh deui. Dah, sae kulan. Something song. Oh, harela. Tuh. Dama-damaan kaula punyungan kaula Kakang Semar. Mah
kumaha wae sidawala teh kitu wae kalakuanana Kakang Semar bawa meureun teridoeun pedah kaula inung sampuran moal lain nepi ka dinya mama Dah, urang tanya we naon kahayangna ayeuna geus meujeuhna kudu ditalekna laras. sae kaula nun jang Dah. Ulan wa. calukan si cepot ka dieu kucu Dah, mangga wa. Akang naon itu disaur ku bapak Ulan. teungeunah aing ku sidawala deuleu Tengenah naon ari akang eta? asa dicamplakan aing ku sidawala Dah, asa umur-umuran sidawala make jeung campelak ka aing make jeung wani-wani nonyok ka aing bu, nepi ka kitu eta. celebet teh kana irung nonyok piraanan gableg hutang 3.000 nepi ka neteuli sidawala ka aing teu sopan ka dieu jang ae Pak. Dah. Dah. Kunaon sejuk mewel teungeunah Pak ku sidawala Pak Ari ceurik ciga tukang son saya tahu. irung abdi ditonyok Pak naon sababna piraanan boga hutang 3.000 urut meuli pulsa kabina-bina teuing make jeung nagih di leuheung nagih mah eta ku popolotot ka abdi Pak nagihna teh bari nonyok Heuh. Jika lisingnya kitu popolotot ka abdi Bisa rek kajabal. cemah ka pihatur mah diterima cepot mana sidawala duka mah kumaha wae Pak ayeuna Pak sidawala geus gelo Bapak teu kop aya kebon sampu kakaracep geus diawut-awut kebon cau diacak-acak tangka kalapa dihampelas tulu dipelitur kabayang ku bapak sidawala kawas nu gelo tekop aya hayam beak kusaha ku sidawala uluh Nepi ka kitu eta. tekop aya entong beak kusaha ku sidawala aya meri beak kusaha ku sidawala aya nog beak kusaha ku abdi teh mah da abdi beuki kana nog kumaha ya Pak cik terang sidawala ka dieu cek aing gitu dan ka dieu cek aing Dilari ka ditu. alim si nonyok moal ka dieu cek dewek hayo montong ku gerowokan wae atuh bisi setruk ke Dewa nah di aing jadi loba Dewa naon teuing Eta geuning aya eta. di mana si laing ieu di dieu di kolong keur naon si di kolong keur ngopi ka dieu cek bapak bapak naon titah ka kolong tuh bapak ngadon kitu Pak ka dieu sia Dah. ieu waktu anu ditunggu-tunggu ku dawala Laras. ieu waktuna aing rek balaka ieu waktu anu ditunggu-tunggu ti kapungkur di antosan ti baheula di dagoan ti bareto Dah. Ieu akang waktuna aing kudu balaka ka bapak ngaluarkeun unek-unek. ngaluarkeun unek-unek aing ya Laras. sama kapihatur babeh
Hejang diterima jang. Atuh tekantun ka nyokap ya. Dah, Ka mami nyangakeun semah pangabaktos mah. ka bunda. Diterima jang. Tadi ka kuping ku si Dawala. Si Dawala kikieuan teh pedah cenah emak inung sampuran. Sanes mak demi Allah Rasulullah mak teh parantos dijantenkeun inung lahir batin ku si Dawala. Laras. Kunaon atuh sia teh? Nah kaing teh nyemah. Sudi teuing. Bayar mah 3.000 kaing teh. Tuh Bapak, ngadon kitu kuda Pak. Ngejang-jang tong sarwana, jang tong sarwana jang. Sarwana akang. Tengeuna Pak asal dicampelakan nu jadi adi. Ngeus cek aing ngeus. Sia tercampelak aing. Naon saya teh ngajak ribut kaing? Hei. Emang nah aing sieun ku maneh? Ngeus ya ngeus. Ngeus. Dah, Ae. dah. Siapa? Namun Bapak dijakor sia ku aing. Bina-bina teuing. Nah, ada mau hasilnya naik oge. Ngejang. Kunaon sia teh jadi kieu? Sebentar dulu beh. Dah. Entosan sakedap. Naon sia teh? Ieu lieur jeung digembrong rametuk di lana naon ieu. Umur-umuran Kang Wayang aing kakara digembrong ku rametuk. Marukana aing teh sanggup poe meureun nya. Kamelang dina lamunan di paluru ku ciptaan sanajan dipapalerekeun dina lamunan empongan dina lamunan empongan. Manusia wajib sujud ka Gusti nu Maha Suci. Boga rasa tumarima dipaparin kanikmatan kana rasana manusia upami kenging cocoban nanging kasedih sok sudah iwalati sabaradarana karamatna Ibu Rama nu jadi lantaran diri nu jadi mah lantaran diri luminjing di alam lahir rumingkang di pawenangan rumingkang di tumarima lahir batin karena pangasihna Gusti karena pangasihna Gusti gumelan di pawenangan kade ulah da kajong jona dunya ukur populasan ya alam papasangan geni ya alam papasangan.
Semar ya winangun Semar kuncung danar wulung Semar ya winangun Semar kuncung pakuning alam dibentar Kang Puputra iya Kang Puputra Silai cacak-cacak dina wangunan kata-kata sinen bieu cek sinen bieu ulah waka suka seri lamun can pangih jeung jati diri anu aya patula jeung patalina jeung kajadian silaing ayeuna tah silaing teh keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nunya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang oraynyaan di tengeulan dah eta sumuhun Pak tah dewek moarek masualkeun kalakuan si lain anu geus katukang-tukang jadi korehan oge kaituna bakal manyangkeun pasoalan dah ngan dewek hayang nyaho moal aya haseup lamun eueuh seuneu hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab tah dewek teh hayang apa naon si lain teh jadi kieu cobi ulan lamun aya kahayang pek gerang ngomong ka dewek anu kadada jeung nu kaduga mah meureun ku dewek dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kayaan dewek saperti kieu pek gerang ngomong da goreng-goreng teh aing teh kolot sia palain naon jang nyarita aya ka hayang naon teh bisa hayang HP dah BlackBerry atawa hayang Vespa Japlang hatur nuhun Pak kana kasempetanana margi ieu waktu anu ditunggu-tunggu ku si dawala ti kapungkur di dagoan ti baheula di antos-antos ti bareto naon sate acana si dawala hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit geningan si dawala teh parantos ngajahetan manah bapak jang ditarima jang direm dihampura pangeran marek ngahampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana tuh komo si laing apa kadinya dihapunten jang kome hayang naon si laing kieu Pak sok sebalaka da walah hayang naon situ nu bener ade si teh cita-cita sia hayang jadi lanceuk aing lain naon salaresna mah ieu kajadian teh aya patula patalina sareng kajadian kapungkur iraha nyaeta upami telepat mah ieu kajadian teh 100 juta tahun kapengker uluh anjir gelo si teh 100 juta tahun katukang sarua jeung dinosaurus zaman harita heeh zaman dinosaurus naon kapungkur waktos bapak jeung abdi si aka cepot si gareng emak medate acan aya heeh kapungkur waktos ngalalana urang di jagat raya Pramudita ieu apruk-aprukan ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan heeh hiji mangsa inget keneh poe Rebo jam 10 isuk-isuk dina hanapeun tangkal kalapa bapak parantos sasauran ka abdi ka si cepot jeung ka si gareng naon cenah jang ayeuna cenah urang apruk-aprukan kieu teh ayeuna cenah urang nyangsara maneh teh
dangke macana maneh teh jang bakal menang kabagjaan jeung bapak tuluy da sabenerna macana bapak teh lain urang dunya cek bapak kapungkur cek yang teh ari bapak urang mana sabenerna mah jang cenah bapak teh urang sawarga Maniloka malahan cenah eta sawarga Maniloka teh nu bapak tah engke dina waktuna maneh bakal menang cenah bagean tah tiba heula nepi ka ayeuna ditunggu-tunggu ku Sidawala geus bosen Pak Sidawala jadi jelema miskin teh geus bosen bosen dihina batu geus bosen Sidawala jadi jelema sangsara teh da geuning ayeuna mah jelema teh ngahormat ka batur teh lamun loba mobil kakara dihormat nya lamun loba sawah kakara dihormat lamun loba harta kekayaan kakara dihormat model kuring mah Sidawala jelema miskin boro-boro dihormat bapak dihina tuh jadi panghinaan geus bosen Sidawala jadi jelema sangsara bener Dawala bener tah mana buktina nah ieu teh bapak teh gede bohong nah bapak teh bener urang sawarga ya waduh Dawala percaya urang sawarga teh meni ieu urang sawarga untung dipercaya ceng ya oge teh baheula oge mun dipercaya gede gede rahul cenah tong borok urang sawarga teh nu bapak ya waduh sawarga nu bapak menya ieu beas nganyuk mongko urang sawarga ai beas nganyuk kebayang busia gede bohong dianggap eta si laing teh sumohon jadi anu ditanyakeun ku si laing teh lares teh bapak teh urang sawarga eta lain urang sawarga urang tonyo kuduaan tuman geura urang rempuk geura gede bohong ini bapak teh jadi aing kudu ngajawab nya tuh ngajawab eta unek-unek nanti mangpeng tatangga jararau dalamun kadenge ku tatangga nulian bahaya ya ya waduh udah percaya ada wala tong lamun maneh hayang yakin bener dewek teh jang kurang sawarga tuluy tah sawarga teh lamun maneh hayang apal nu dewek sawarga teh nu bapak heueuh alah wadul sawarga nu bapak ai awak burigir jadi baju ajeun mau kantong nanti kosong ngejelok sia cek aing naon jempe penting gitu serius ya naon aing jempe aing jadi gemrong kurang metu da pusing di jeung kana mata asup kana ceuli sabar jeung ateu jeung naon ya ari ayeuna sawarga ku tah ayeuna sawarga teh dititipkeun ku aing ka saha ka adi dewek saha Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh adi dewek oh jadi bapak teh saberiji wargi teh opat saha kahiji Sang Hyang Ransasan geus almarhum kadua dewek Sang Hyang Ismaya baheula mah katilu si Togog atawa Sang Hyang Antaga kaopat Batara Guru tah eta sawarga teh dititipkeun ku aing ka Batara Guru eta sawarga teh nu aing bisa yang apa oh jadi eta sawarga teh ayeuna teh dipingpin ku Batara Guru janten Raja Triloka heueuh Ari Triloka teh hartosna Ari Tri teh tilu dupe loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam maya pada alam sawarga kadua alam madya pada alam kajinan katilu alam dunya nyata alam marca pada ieu anu di cicingan ku urang tah ieu teh di bawah pimpinan Otipati adi dewek eta oh jadi alam marca pada teh aya di bawah pimpinan Otipati heeh tah upami kitu Pak naon Widian Sidawala naon
Widian sidawala rek mancal ka sawarga. Uluh, sia. Anjir. Bener adi aing gelo. Naon sia teh? Widian pas sidawala angkat ka sawarga. Mios ka sawarga. Rek nahaon sia ka sawarga goblok. Mana karep boro-boro ka sawarga ka pasir muncang isi malinglung. Maka jeung muter teh. Kojeng ke kalaut heula. Boro-boro ka sawarga sia teh. Rek naon sia ka sawarga? Naon-naonna kumaha sidawala we engke di sawarga. Ulah cuk. Si lain ka sawarga aing nu erana. Nah bapak bage isin. Hayo ke sia dititah ku aing tanggapan batur deuleu. Tanggapan dewa teh majarkeun dititah ku aing. Moal Pak, moal nyanak-nyanak bapak. Ieu mah abdi pribadi rek ka sawarga maniloka nganyungkeun widi ti bapak. Ulah jang. Antep ge mah udah katabrak ku ojek da. Ojek ka sawarga naon sia teh? Ulah jang. Nah make ulah. Ye, di sawarga teh deuleu jalan salalaki jalan rago aya Sanajan si laing anak dewek da moal bisa sasup ka sawarga teh. Oh jadi bapak teh hariwang. Heeh. Nah, upami bapak hariwang panginten nuhun eta ge ku abdi ditampi ngan ieu mah supados bapak regreg we. Naon jang? Supados bapak percaya, supados bapak regreg sim kuring sidawala ka sawarga. Heuh naon? Laras pap. Palai bukti supaya regreg. Naon sia gablek naon sia ka sawarga? Abdi nya sakieu we teh abdi mah Pak. Naon? Leles bapak. Ayana. Anjir. Semar Badran Daya ngadak-ngadak leles lir kapuk kaipunan lir kapas kahujanan. Obat. Aduh, Kakang Semar kunaon Kakang Semar? Araos Pak. Wah, Naon akang? Dia. Aing nyaho sanewara Sanewara kumaha ya Kang teh? supaya sidawala dipikasieun ku abdi moal sinetron acting aing nyaho hudang genut genut na we geuning teu goblok ulah kitu ka bapak teh ya ulah kitu nipu sarwana jeung sia teu aing teu percaya hudang ujung gogoleran kitu aya anak leles aing jang. nah wadul hayang kapuji temu ku abdi Kekeh teu percaya den. Cagerkeun dawala cagerkeun. kumaha Pak Percaya aing jang. damang Pak Dah. Aduh. waduh keungeun nyaho dah Kepercayaan ya. Gablek di mana sia ilmu kitu sia? Obat teuing dawala. ya waduh aing nyaho supaya dipikasieun ku aing teh cai nyaho ka aing ieu teh bener ieu teh sok hayang nyaho ka aing hayang nyaho da moal mati moal sia ka aing mah Kasih geura tuman. bener heeh siap-siap naon sih teh siap-siap Kasih kayaknya. dikasih ku dawala ieu leles Anjir leles goblok. Kerasa. karasa leles Karasa leles ngan aya nu heuras nu lain. Naon nu heurasna eta? karasa Aya dawala anjir aing leles dawala anjir leles dawala aduh ampun dawala. karasa Karaja dawala anjir aing ge bekal leles ieu dawala. Percaya. Ampun dawala mana meuni kasep dawala. Yang dicagerkeun teh. Yang dicagerkeun. Cagerkeun dawala ah mong. Dawala cagerkeun dawala. cager astagfirullahaladzim anjir adi aing dawala juri ongkoh nyium ongkoh ongkek anjir dawala eta ilmu dawala Kesangkanya Kang. disangka si laing boga ilmu nu kieu dawala kade ulah dipikeun deui ka aing
teu kuat aing leuleus dawala. Walah anjir si dawala buah kasurupan ku neon. Boga ilmu kieu si dawala. Lamun aing boga ilmu kieu resep punya euy. Resepna kumaha Kang? Aya tukang baso ngaliwat. Mang, minta baso. Teu meunang cenah kudu meuli. Nganyuk atuh. Teu meunang. Moal mere mang. Moal. Leuleus mang. Guprak. Cokot basona ku aing. Aya awewe ngaliwat geulis. Neng bogoh akang. Henteu cenah. Bener neng teu bogoh. Bener. Leuleus neng. Guprak. Bawa ku aing kana poek. Rek di kumaha kana poe? Hah? Nyerek di caangan ku aing teh. Nya kuna karep. Matak teu dijabang ge kitu da niatna goreng. Rek ngilu. Widian, Pak. Ku masih lain ngejang. Ngan dewek momoang rek ngidinan ku masih lain we kitu mah. Ngan da si lain teh warga negara Amarta wayahna cu. Bebeja heula kadudungan-dudungan si lain di Amarta. Ti dieuna ka RT, ka RW, ka lurah, ka camat, ka ituna. Kadudungan anjeun di Amarta. Ji ku masih lain ngejang. Ma ayo kunaon si dawala jadi kieu mah. Obat teh anak mah dawala. Dedeh teuing teu sangka hidup boga ilmu kieu dawala. Suan teneng umay we ya. Didoakeun ku macing salamet dawala pe kasep anak mah. Anak doma. Naon sia? Didoakeun ku mamana cing salamet. Nah. Alah dawala anjir. Ilmu nu pegang kitu dawala. Hebat gitu. Hebat gitu pada aing teu percaya sia mah puasa di mana puasa Ramadan ge tara tamat. Waduh anjir dawala ilmu. Jadi keukeuh mana trek ka sawarga nya eudeuh ari akar rek milu. Ya iya dong. Aduh, betul nih. Aing nu bakal jadi tim sukses maneh dawala. Duh eta. Saha-saha nu nyarek maneh ka sawarga maneh loka aing nu bakal ngamukna. Edan-edanan aing. Kadang-kadang edannyaan aing. Cirian ku si lain. Ya teh bener bakal jeung bohong aing bakal jadi tim sukses maneh. Beres. Sok minta duit keur nyeun baligo. Dawala rek init ka sawarga. Ya kamu ka proyek. Nyeun baligo aing lah. Heeh. Orang bebeja heula ka RT, kumaha lamun RT nyarek disate ku aing RT-na. Nya. Lamun RW sarua disate. Kaluhurna ka ituna kumaha lamun juragan Yudhistira teu ngidinan aing nu ngamukna dawala. Eta tim sukses teh ieu lah. Juragan Yudhistira mah da leuleuy, kumaha lamun juragan Bima ngamek. Asahkeun ka aing. Ieu tim sukses. Bima ngamuk ka maneh aing nu bakal edan-edanana. Kelut-kelut aing jeung Bima. Ieu teh akate wani bener ya. Demi dirimu dawala. Eta Karena dirimu adalah diriku. Diriku adalah diri. Ya teh bener akate aing nu bakal ngamukna dawala tingali. Percaya. Aya nu nyarek maneh ka sawarga. Waduh. Eulah aing ngamuk-ngamukan. eta. Aduh nuhun brother. Nya heeh kitu. Ngan syaratna. Naon? Eta leuleus ulah dipake deui ka aing. Kahiji eta, kaduana duit 3.000 punah. Punah lah iya beres. Beres cocok. Alhamdulillah aing punah hutang Punah hutang 3.000 teh atoh sia Kang. Iya. Jadi ayeuna ka sawarga, hayu urang ka sawarga Maniloka. Iya beres. Tapi urang bebeja heula ka Amartanya, hayu da ulah ini. Luar biasa si dawala eta ilmuna lulus aing nepi ka ngarumpuyuk lulus. Akang. Lain heureuy eta mah. Aing mah hayang boga ilmu kitu terek dicobaan kana kalapa aing mah. Nah kumaha? Ngalah kalapa pan hese lulus kalapa gura pret kalapa teh. Ari nyokotan aing beres ya. Aya setum ngaliwat.
setupan huras setum lulus kudu pruk setum beye wala aing da wala nu bakal ngabela maneh saha nu nyarek maneh ka sawarga aing nu bakal amuk-amukan da wala itu kayaan aya dawala gilig pada kasawarga Maniloka beja apa beja tina sajengka jadi sadepa dawala teu acan dumugi ka Amarta nanging beja parantos dumugi atuh ye Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima lan Gatotkaca supaya nyarek ye dawala ulah dugi ka sawarga Maniloka. Ya Arya Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nampi wartos yen dawala pada kasawarga atuh waosna kakerot nandangan nafsu anu luar biasa tangemutna ye dawala bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara Nagara Amarta halu mampah ye Arya Bima lan Gatotkaca bakal nyarek dawala ulah dugi kasawarga si dawala kaya wong edan si dawala kaya wong kocak maka rek init ka sawarga sia beunang dicarek syukur teu beunang dicarek dipaehan ku aing sia tot Rama Dewaji wayahna lamun si dawala teu beunang dicarek paehan ku sia tot mangga Sena yo Arya Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan mireng wartos ieu dawala bakal ngajugjug sawarga Maniloka pahlawan pembala bangsa tuntang hijing Pemuda zaman merdeka tanggung jawab karena bangsa pada budiman wani reka sawarga Maniloka berarti bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara aing bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara Nagara Amarta angih dipaehan ku aing sia bot Rama Dewaji gede sae maka pihatur Rama Dewaji yuk saya denge ku sia tot imala lamun bener si dawala rek init ka sawarga ulah asa-asa sia cangkalak saya mangga asa diunghak aing ku si dawala teu sopan sabab init ka sawarga aya tata kramana init ka sawarga aya aturanana hari-hari ayeuna init ka sawarga pribadi bari jeung manehna warga Nagara Amarta dewa kabeh bakal ngahina kai dewa kabeh bakal amek pasti kebayang ku sia imbalan lir ben
kalaresan pisan idawala anu bade ka Amarta katingali kudawala ieu Arya Bratasena nuju ngabadega di satengahing marga atuh bingah idawala alah euy kabeneran pisan teu kudu ka karaton naon dawala tingali itu juragan Bima di payun nu bener sia teh heuh buru atuh keur naon kela keur ngahejeun abah cai dan baik ku daun jati we agan saha iya abdi agan wit nodot meninggalkan kaleresan pisan non sidawala ka dieu ibalat jemur ka dieu daula agan aduh bagja deuleu teu sangka pangih di dieu jeung dunungan deuleu alah Lekenan bari ngeureuyeun tiginah nangarinya batuan hareng keharang maksud pinanggiga alah semaka pihatur agan ye agan aya beja sare ka sawarga maneroka bener naon agan menang beja sare ka sawarga maneroka bener sia aduh alhamdulillah hai parantos kuningan mah tu agan nuhun jadi bener sare ka sawarga samohon naon ieu teh agan teh bener sare ka sawarga samohon alah euy boro-boro ka dieu saur juragan Bima dek naon rek mere ongkos iya beres akan boga keur ongkos bata alah agan padahal mah tong ngarepotkeun agan ongkos naon goblok kudu adil atuh aing ditingang maneh ditingang naon eta agan teh bener adi siare ka sawarga dan bener adi siare ka sawarga sidawala sumuhun agan sumuhun ku abdi gede carek agan ngan teu ngagugu mangga ku agan ena mah carek sekalian podaran ya kan tadi mereka bela ieu teh sim sukses kumaha sia teh naon teh bisa hayang HP BlackBerry atawa hayang Vespa Japlang hatur nuhun Pak kana kasempetanana margi ieu waktu anu ditunggu-tunggu ku sidawala ti kapungkur di dagoan ti baheula di antos-antos ti bareto naon sate acana sidawala hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit geningan sidawala teh parantos ngajahetan manah bapak jang ditarima jang direm dihampura pangeran marek ngahampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana tuh komo silaing apa kadinya dihapunten jang koma hayang naon silaing kieu Pak sok sebalaka da walah hayang naon sia teh bener ade sia teh cita-cita sia hayang jadi lanceuk aing lain naon salaresna mah ieu kajadian teh aya patula patalina sareng kajadian kapungkur iraha nyaeta upami telepat mah ieu kajadian teh 100 juta tahun kapengker uluh anjir gelo si teh 100 juta tahun ka tukang sarua jeung dinosaurus zaman harita zaman dinosaurus
naon kapungkur waktu bapak jeung abdi si aka cepot si gareng emak medate acan aya kapungkur waktu ngalalana urang di jagat raya Pramudita ieu apruk-aprukan kaki dua kakaler kakulon kawetan hiji mangsa inget keneh poe Rebo jam 10 isuk-isuk dina hanapeun tangkal kalapa bapak parantos sasauran ka abdi kasih cepot jeung kasih gareng naon cenah jang ayeuna cenah urang apruk-aprukan kieu teh ayeuna cenah urang nyang sarak maneh teh dangke mah cenah maneh teh jang bakal meunang kabagjaan jeung bapak tuluy da sabenerna mah cenah bapak teh lain urang dunya cek bapak kapungkur cek teh ari bapak urang mana sabenerna mah jang cenah bapak teh urang sawarga Maniloka malahan cenah eta sawarga Maniloka teh nu bapak tah engke dina waktuna maneh bakal meunang cenah bagean tah tiba heula nepi ka ayeuna ditunggu-tunggu ku Sidawala geus bosen Pak Sidawala jadi jelema miskin teh geus bosen geus bosen Sidawala jadi jelema sangsara teh da geuning ayeuna mah jelema teh ngahormat ka batur teh lamun loba mobil kakara dihormat lamun loba sawah kakara dihormat lamun loba harta kekayaan kakara dihormat model kuring mah Sidawala jelema miskin boro-boro dihormat bapak dihina tuluy jadi panghinaan geus bosen Sidawala jadi jelema sangsara bener Dawala bener tah mana buktina nah ieu teh bapak teh gede bohong nah bapak teh bener urang sawarga ya waduh Dawala percaya urang sawarga teh meni ieu urang sawarga untung dipercaya cenah oge ti baheula oge mun dipercaya gede gede rahul cenah tong borok urang sawarga teh nu bapak ya waduh sawarga nu bapak menya ieu beas nganyuk mongko urang sawarga ai beas nganyuk kebayang busia gede bohong dianggap eta si laing teh sumohon jadi anu ditanyakeun ku si laing teh lares teh bapak teh urang sawarga eta lain urang sawarga urang tonyo kuduaan tuman geura urang rempuk geura gede bohong ini bapak teh jadi aing kudu ngajawab nya tuh ngajawab eta unek-unek nanti mangpeng tatangga jararau dalamun kadenge ku tatangga nulian bahaya ya ya waduh percaya ada ulah tong lamun maneh hayang yakin bener dewek teh jang urang sawarga tuluy tah sawarga teh lamun maneh hayang apa nu dewek sawarga teh nu bapak heueuh alah wadul sawarga nu bapak ai awak burigir jadi baju bagian mau kantong nanti kosong ngejelok sia cek aing naon jempe penting gitu serius ya naon aing jempe aing teh gembrong kurang metu da pusing teh jeung kana mata asup kana ceuli sabar jeung ateu jeung naon ya ari ayeuna sawarga ku tah ayeuna sawarga teh dititipkeun ku aing ka saha ka adi dewek saha Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh adi dewek oh jadi bapak teh saberhiji wargi teh opat saha kahiji Sang Hyang Ransasan geus almarhum kadua dewek Sang Hyang Ismaya baheula mah katilu si Togog atawa Sang Hyang Antaga kaopat Batara Guru tah eta sawarga teh dititipkeun ku aing ka Batara Guru eta sawarga teh nu aing bisa yang apa oh jadi eta sawarga teh aya teh dipingpin ku Batara Guru
jantan Raja Triloka. Raja Triloka. Heeh. Ari Triloka teh hartosna Ari tri teh tilu. dupe loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam maya pada alam sawarga kadua alam madya pada alam kajinan katilu alam dunya nyata alam marca pada ieu anu di cicingan ku urang tak ieu teh di bawah pimpinan Otipati adi dewek eta oh jadi alam marca pada teh aya di bawah pimpinan Otipati heeh tah upami kitu Pak naon Widian Sidawala naon Widian Sidawala rek mancal ka sawarga uluh sudah anjir bener adi aing gelo naon sih teh Widian pas Sidawala angkat ka sawarga mios ka sawarga rek nahaon sia ka sawarga goblok mana karep boro-boro ka sawarga ka pasir muncang isi melinglung maka jeung muter teh jeung ke kalaut heula boro-boro ka sawarga sia teh rek naon sa ka sawarga naon-naonna kumaha Sidawala we ke di sawarga ulah cuk si lain ka sawarga aing nu erana nah bapak bage isin hayo ke sia dititah ku aing tanggapan batur deuleu tanggapan dewa teh majarkeun dititah ku aing moal Pak moal nyanak-nyanak bapak ieu mah abdi pribadi rek ka sawarga maniloka nganyungkeun widi ti bapak ulah jang antep mah udah katabrak gojek da uju ka sawarga naon sia teh ulah jang nah make ulah ye di sawarga teh deuleu jalan salalaki jalan rago aya sanajan si laing anak dewek da moal bisa sasup ka sawarga teh oh jadi bapak teh hariwang heeh nah upami bapak hariwang panginten nuhun eta ge ku abdi ditampi ngan ieu mah supados bapak regreg we naon jang supados bapak percaya supados bapak regreg sim kuring Sidawala ka sawarga heuh naon laras pap palai bukti supaya regreg naon sia gablek naon sa ka sawarga abdi nya sakieu we teh abdi mah Pak naon leles bapak ayana anjir Semar Badranaya ngadak-ngadak leles lir kapukai punan lir kapas kahujanan obat aduh Kakang Semar kunaon Kakang Semar karaos Pak wah naon akang dia aing nyaho sanewara Sanewara kumaha ya Kang teh supaya Sidawala dipikasieun ku abdi moal sinetron acting aing nyaho hudang genut genut na we geuning teu kubrak ulah kitu ka apa-apa teh ah ulah kitu nipu sarwana jeung sia teu aing teu percaya hudang ah ujung gogoleran kitu aya anak leuleus aing jang nah wadul hayang kapuji temu ku abdi kekeh teu percaya den cagerkeun dawala cagerkeun kumaha Pak percaya aing jang damang Pak dah aduh waduh kayaknya nyaho dah kepercayaan gablek di mana sia ilmu kitu sia obat teuing dawala ya wadul aing nyaho supaya dipikasieun ku aing cai nyaho ka aing ieu teh bener ieu teh sok hayang nyaho ka aing hayang nyaho da moal mati moal sia ka aing mah kasih geura tuman bener heeh siap-siap naon sih teh siap-siap kasih kayaknya dikasih ku dawala ieu leles ah anjir leuleus goblok kerasa karasa leles karasa leuleus ngan aya nu heuras nu lain naon nu heurasna eta karasa aya dawala anjir aing leuleus dawala anjir leuleus dawala aduh ampun dawala karasa karaja dawala anjir aing ge bekal leuleus ieu dawala percaya
Ampun, dawala mana yang menikah kasep dawala. Yang dicagerkeun teh. Yang dicagerkeun. Cagerkeun dawala mong. Dawala cagerkeun dawala. Dawala cager Astagfirullahaladzim. Anjir. Adi aing dawala. Juri ongkoh nyium, ongkoh ongkek. Anjir dawala eta ilmu dawala. Disangka si lain boga ilmu nu kieu dawala. Kade ulah dibikeun deui ka aing. Teu kuat aing leuleus dawala. Walah anjir si dawala buah kasurupan ku neon. Boga ilmu kieu si dawala. Lamun aing boga ilmu kieu resep nya euy. Resepna kumaha Kang? Aya tukang baso ngaliwat. Mang, minta baso. Teu meunang cenah kudu meuli. Nganyuk atuh. Teu meunang. Moal mere mang, moal. Leuleus mang. Guprak. Cokot basona ku aing. Aya awewe ngaliwat geulis. Neng bogoh ka Akang. Henteu cenah. Bener neng teu bogoh. Bener. Leuleus neng. Guprak. Bawa ku aing kana poek. Rek di kumaha kana poe? Hah? Nyerek di caangan ku aing teh. Nya kuna karep. Matak teu dijabah ge kitu da niatna goreng. Rek ngilu. Widian, Pak. masih lain ngejang ngan dewek momoang rek ngidinan ku masih lain wae kitu mah ngan da si lain teh warga negara Amarta wayahna cu bebeja heula kadudungan-dudungan si lain di Amarta di dieuna ka RT ka RW ka lurah ka camat ka ituna kadudungan anjeun di Amarta ku masih lain ngejang ma ayu kunaon si dawala jadi kieu mah obat teuing anak mah dawala dedeh teuing teu sangka hidup boga ilmu kieu dawala suan teneng umay we didoakeun ku macing salamet dawala pe kasep anak mah anak doma naon sia didoakeun ku mamana cing salamet alah dawala anjir ilmu nu begitu kitu dawala hebat gitu pada aing teu percaya sia mah puasa di mana puasa Ramadan kita tamat waduh anjir dawala ilmu jadi keukeum mana terek ka sawarga nya eudeuh ari akar rek milu ya iya dong aduh betul nih aing nu bakal jadi tim sukses maneh dawala doh eta saha-saha nu nyarek maneh ka sawarga maneh loka aing nu bakal ngamukna edan-edanan aing kadang-kadang edannyaan aing cirian ku si lain ya teh bener bakal jeung bohong aing bakal jadi tim sukses maneh sok minta duit keur nyeun baligo dawala rek init ka sawarga yang baligo aing lah orang bebeja heula ka RT kumaha lamun RT nyarek disate ku aing RT na nya lamun RW sarua disate kaluhurna ka ituna kumaha lamun juragan Yudhistira teu ngidinan aing nu ngamukna dawala eta tim sukses teh ieu lah juragan Yudhistira mah da leuleuy kumaha lamun juragan Bima ngamek asahkeun ka aing ieu tim sukses Bima ngamuk ka maneh aing nu bakal edan-edanana kelut aing Bima ieu teh akate wani bener ya demi dirimu dawala eta karena dirimu adalah diriku adalah diri ieu teh bener akate aing nu bakal ngamukna dawala tingali aya nu nyarek maneh ka sawarga waduh eulah aing ngamuk-ngamukan eta aduh nuhun brother nya heueuh kitu ngan syaratna naon eta leuleus ulah dipake deui ka aing kahiji eta kaduana duit 3.000 punah punah lah iya beres cocok alhamdulillah aing punah hutang hutang 3.000 teh atoh sia Kang
Iya. Jadi ayeuna ka sawarga, hayu urang ka sawarga Maniloka. Iya, beres. Tapi urang bebeja heula ka Amartanya. Heuh, hayu da ulah ini. Luar biasa si Dawala eta ilmuna lulus aing nepi ka ngarumpuyuk lulus. Akang. Lain heureuy eta mah. Aing mah hayang boga ilmu kitu terek dicobaan kana kalapa aing. Na kumaha? Ngalah kalapa pan hese lulus kalapa gura pret kalapa teh ari nyokotan aing beres ya aya setum ngaliwat setupan huras setum lulus kudu pruk setum beye wala aing da wala nu bakal ngabela maneh saha nu nyarek maneh ka sawarga aing nu bakal amuk-amukan da wala itu kayaan anak Dawala gilig pada kasawarga Maniloka beja tina sajengka jadi sadepa Dawala teu acan dumugi ka Amarta nanging beja parantos dumugi atuh ye Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima lan Gatot Kaca supaya nyarek ye Dawala ulah dugi ka sawarga Maniloka. Ya Arya Bima Nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nampi wartos yen Dawala pada ka sawarga atuh waosna kakerot nandangan nafsu anu luar biasa. Pangemutna ye Dawala bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara Nagara Amarta. Halumampah ieu Arya Bima lan Gatot Kaca bakal nyarek Dawala ulah dugi ka sawarga. Si Dawala kaya wong edan. Si Dawala kaya wong kocak. Maka rek init ka sawarga sia. Beunang dicarek syukur. Teu beunang dicarek dipaehan ku aing sia. Tot Rama Dewaji. Wayahna lamun si Dawala teu beunang dicarek, paehan ku sia tot. Mangga. Pratasena ieu Arya Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan mireng wartos ieu Dawala bakal ngajugjug sawarga Maniloka. Pahlawan pembala bangsa Suntang Hijing Pemuda zaman merdeka tanggung jawab karena bangsa pada budiman wani reka sawarga Maniloka berarti bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara aing. Laras bulan. Bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara Nagara Amarta. Angih dipaehan ku aing sia. Tot Rama Dewaji gede sae. Maka pihatur Rama Dewaji. Yuk. Saya. Denge ku sia tot. Imala.
lamun bener sidawala rek init ka sawarga ulah asa-asa sia cangkalak sae mangga asa diunghak aing ku sidawala Dah, laras atuh. teu sopan sabab init ka sawarga aya tata kramana init ka sawarga aya aturanana hari-hari ayeuna init ka sawarga pribadi bari jeung manehna warga negara Amarta dewa kabeh bakal ngahina kai dewa kabeh bakal abek Pasti. Ulah. kebayang ku sia ibala lir ben kalaresan pisan idawala anu bade ka Amarta katingali kudawala ieu Arya Bratasena nuju ngabadega di satengahing marga atuh bingah idawala Alah, euy kabeneran pisan teu kudu ka karaton. Naon dawala? Tingali itu juragan Bima di payun. nu bener sia teh Heuh. Buru atuh keur naon? kela keur ngahejeun Hei, Eueuh cai. dan baik ku daun jati we Agan. Agan. saha Ieu abdi agan. wit lodot meninggalkeun kaleresan pisan naon sidawala ka dieu ibalat jemur-jemur ka dieu dola Agan. Aduh, bagja deuleu. Teu sangka pangih di dieu jeung dunungan deuleu agan. Lekenan bari ngeureuyeun tigina ngagarinya batuan ularek keharang mun maksud pinanggiga Alah, semah kapihatur agan. ieu Agan. aya beja sare ka sawarga maneroka bener Naon agan? menang beja sare ka sawarga maneroka bener sia Aduh. Alhamdulillah hai parantos kuningan mah tu agan. Nuhun. jadi bener sare ka sawarga Sumohun. dah. Kena pukul. Naon ieu teh agan teh? bener sare ka sawarga Sumohun. Alah. euy Boro-boro ka dieu saur juragan Bima. Dek naon? Rek mere ongkos. iya beres Beres akan lah. Boga keur ongkos batang. Alah, agan. Padahal mah tong ngarepotkeun agan. Ongkos naon goblok? Kudu adil atuh aing ditinggang maneh ditinggang. Naon ieu agan teh? bener adi siare ka sawarga Dan bener adi siare ka sawarga sidawala sumuhun agan, sumuhun. Ku abdi ge dicarek agan. Ngan teu ngagugu. Mangga ku agan ena mah carek sekalian podaran ya kan. Tadi mereka bela. Ya teh sim sukses kumaha sia teh? Naon?